atuh nu mata teh gelo neangan ka Bogoh neangan awewe anu mawi kaula teh bingung na teh nu teu mangih tungtung susahna teh nu teu mangih sudana margi putra Gatot Kaca teh teu acan terang kumaha rasana cinta anu jadi awewe tobat waduh teu nyaho rasana Bogoh kanu jadi awewe di mana? Loba kesah anak kaula teu normal rai. Buah-buah LGBT. LGBT teh lalaki ganteng bujur totos. Kamana karep wae rai. Manya lo timbalan. Bu teu apa rasana cinta daun oduk eta budak kelanan ya rasana Bogoh kanu jadi awewe teh teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna bah ratu jajantung asa nu tutunggulan pareum kadeuleu beuntak karasa tengenah dahar mun berang mun peting guling gasahan tengenah syare leuwih waas lamun lumpat ka tempat syare guguling au digugulung dipake tilam ka eli rasana Bogoh awewe teh kitu mata pusing kana hatena oge pusing sote mun teu ngajodoh pusing sote mun teu ngahiji tapi lamun ngahiji mata bunga dunya teh asa nu duaan mahnya mah ieu mah mang kacatetkeun dina kartu keluarga pamajikan aya 50 genep ya nah geus nambahan deui kamari dilu eta rasana cinta istuning eueuh luar biasa cul naon cul itu cul ieu paribasana tapi meureun aya sir ka awewe mah nyaeta kaula teh bingung kumaha rasa sir teh kumaha urang jodohkeun we atuh lamun dijodohkeun kumaha kasep ampun kabar ulah kajeun Gatot Kaca tungkur tibatan kaula kana dijodohkeun mah amit kaula kudu kawin jeung awewe teu dipi ka Bogoh keke pan hidup teh apan sok kukulilingan sok kakalayangan sok komo di Tasikmalaya keneh bagagan bagan teh pacilingan mun di Bandung mah pacilingan ya kakalayangan kaitu ka dieu sok aya wanoja urang kampung geuning pasosore terek mandi teh katempo itu ieuna katempo bitisna ji sajabana cik rasana kumaha nepon kitu biasa-biasa wae bu power ka kota ulin sok aya awewe geuning cara teh saringset mararecet katempo pingpingna sabelah kumaha rasa biasa aya beda pisan jeung Mang Alo Mang mah bujeng pingga panggih jeung awewena nempo cangcut we di we ngahulang Mang mah nya kitu kumaha tuh aduh kumaha rai kiatu asep ya lamun misa ieu mah punten-punten ya lamun misalkeun aya lalaki we telanjang dada seterek kumaha ditinggalan ya aya ngejak gelut we kitu mah normal bisi kabita lain kumaha naon duh kumaha ieu aduh buat teuing Raden dina mangsa baheula di sawarga dicitak dina kawas Candra di muka meureun rasaan cintana teh teu kacita urat birahina teh aya teuing lamun kitu mah kurang gaul ka tengah Raden ieu mah kumaha lamun dijodohkeun we dijodohkeun moal tiasa bae
wayahna we ame kenal heula da kenal mah marugi meureun moal urang Cilimus kurang kumaha garelisna nyata alim ieu mah paman ulah bade maksa sakali putra Gatot Kaca paksa kaula mah moal bade ka dieu deui waduh Raden tong sasauran kitu cu taluk si alo mah taluk lain baru kada temaranis urang Cilimus meureun heueuh sanajan rungkaring ke jalana bari leutik oge da gelis mah kajugjug model bapak hajat apan orang ka dieu teh marukana jauh dijujuk anggang di teang teh bebelaan ti kuningan ti Cipari datang ka dina oge heueuh bapak Tono dedeh Raiden tulungan hate ibu cu da ibu oge jelema dina mangsa ngeyeuk daya ngolah nagara muarek balik muarek bener lamun kaganggu hatena sedangkan hate ibu teh hayang buru-buru ninggal hidup rerenengan jeung hiji wanoja hayang ninggal hidup terimitan Raden ulah maksa ulah pade maksa ka putra Gatot Kaca sanes putra Gatot Kaca bade ngancam ka ibu naon upami Gatot Kaca terus-terusan disedek ditah garwaan Gatot Kaca moal bade amengan deui ka dieu tobat Raden aduh nah teh si alo teh sanes sakali dua kali ibu teh nepi ka maksa ka putra unggal ka dieu naroskeun deui da can waktosna we bu punten ieu mah pamadegan Gatot Kaca aduh ampun Gusti Bu Raden tos we kieu ayeuna mah putra Gatot Kaca saja pamit tibatan ngupingkeun dawuhan ibu anu maksa wae bade nyusul Kang Raji Abimanyu anu keur neangan istri sakembaran meuni asa tegenah kaula hate naha Abimanyu biasana nyamper ka Gatot Kaca ayeuna henteu nya meureun kagok aya rasa kagok meureun sieun da dinten oge ngarungha ka hidep Raden keur Gatot Kaca teh jadi halangan keur Gatot Kaca teh jadi rintangan malahan bakal jadi suka bunga di mana Abimanyu garwaan nah sampai teh sirik ka Abimanyu ai Abimanyu rek garwaan ai hidep teu nih henteu teh henteu we budak teh lah page pamadeganana Raden sakedik atuh ibu aya nu geulis tuh alim ulah pade maksa atuh berewe atuh pen aya randa anyar itu nah mana teh mikeun randa ngada geulis randa oge sakitu cek aku bade ka mana miangna hidep eta rupina Abimanyu teh bakal nepangan eyang abiasa ka Sapterga Gatot Kaca bade miang ka tempat-tempatan atuh sakalian bae tanyakeun we tu katuang eyang abiasa pijodohan hidep nya meuni nah ibu teh teuing budak teh deuleu kudu diabur ka Cisayong jiga nama ka dalang maman budak teh tara karaoke di jiga teh sakitu bu nya atuh pami kitu mah tetep we da ibu teh Raden jurung doa mah heuk teh teuing bramiangan omat we ulin di ka dieu cu ibu teh sono dau ngan omat janji ka putra naon Pomi putra Gatot Kaca mengan kai patempatan ibu ulah bade maksa garwaan janji ibu insyaallah ibu mah nya wayahna bu eta budak nepi ka teugeg pisan hatena lempeng pisan Rayi dawuh mbok wayana anak kaula rek miang ngajugjug negara Amarta
kawal sadayana pasukan si Kepedang Tamsir gadap ini can rasa panah limpung. Putra Gatot Kaca Masawios nunggulis ngalira ge teu naon jadi halangan. Tade hidup teh dinten oge putra mahkota calon raja negara Pringgandani. Ish ulah seremonial mah diangge kasih. Saya atuh baga ngandugi katapal wates nagara we kaituna kaula ame. Bari lumampah ame teu kahalangan ku nungguan para tamtama. Sawios putra Gatot Kaca miang nyalira. Bu nya tapi dengan tetep we kawadugi katapal wates masing kerasa we nya Raden. Tau. Yen netelakeun ibu teh gaduh turunan ningalikeun ka hamba masyarakat yen ibu teh gaduh turunan bakal jadi ahli waris negara. Timbala rampung Daud tos mengantika katigaskan tumpinarabu. Amit. Bra Rai, wayahna jajabkeun. Mangga mok. Lugay ni raya lumunur wiwit ti milayang rana. Lugay ni raya lumunur wiwit ti milayang rana. Wilayang rana. Budak teh turunan ti bapana boa meniras inget mangsa salira keur bogoh katuang kabima nya Rai. Aduh lamun nyawang dina mangsa katukang ras inget kana sajarah mangsa kaula keur mitina bogoh ka bapana. Darumasa kaula teh diri raksasi awak buta ngan kulantaran meureun jadi aya panghiap tinu jadi mertua Kangjeng Ibu Dewi Kunti Nalibrata kaula teh digelisan dilisahan sareng jabana malahan mah diwirid nyaeta ajian pangirut jagat anu tungtungna jadi gelis kieu. Baheula kaula keur ka edanan ku Kakang Bima nepi ka ditalapung ditajong jeung sajabana. Bapana mah nepi ka galakna luar biasa imung dek mung aya geus jadi geulis geus make skincare kawas kieu bogoh nya da baheula mah beungeut oge keur korodok atuh Rayi teu nya teh kitu. Wayahna we Rayi bari mapak teh bari sok tanyaan ka para pasukan sugan boga anak geulis eta saha. Keun bae lain turunan Cat Menak. Naon nu penting mah geulis Gatot Kacana bogoheun. Sae atuh mangga. Kaula sejak mios atuh ceuk bade ngaping nyaeta Mas Putra Gatot Kaca kairing para pasukan pikeun lumampah ngaju ka tapal wates nagara Pringgandani etang-etang seremonial ningalikeun yen saera kagungan putra mahkota Raden Gatot Kaca. Bra Raden jurung laku jajab doa ti kaanggangan rampung dawuh tutas pangandika katigaskan tumpinara hamid kaula Bra Rayi. Ulah jadi halangan jeung rintangan kana emutan Bob. Memang karaos kapalaina salira hayang garwaanna dadasarna tina kemelang kudu jadi anak. Tapi da pangeran mah muarak rek nangeui ti bongkokna. Tenang, tege meureun aya jalanan. Mudah-mudahan Rayi bralu mampa permios. Lugay ni raya lumunur wiwit ti milayang rana. Wiwit ti milayang rana.
Genirahing Kang Kondor setengahing pangkon Nendra pangkon sang ibu Dewi Retna Ayu Arimbi si Aceh karunya teuing aya di kitu teh mada boga anak hiji atuh da kamelang kadeudeuh karempan jeung sajabana awor paur anak bisi kumaha ona ai umur mah teu nyaho di waktu awak mah pan keur dihakan ku mangsa diri mah keur diciwitan wajib hirup teu nyaho di umur teh sote bisi kaituna isuk jaganing pageto si Aceh maot sata acan ninggal Gatot Kaca garwaan mudah-mudahan Gusti numur bengala karetek hate indungna sing nepi kana patina sangkan daek manehna garwaan daek pindah tina alam lagasan kana alam rimitan pasukan kot putah yap kumpul syariat ayat tepi kena dia datan neratang ngademane pakulingan rana pakulingan rana pakulingan rana ngahaturkeun sembah pangabaktos ditarima aya pikir sae naon Gusti ke calukan heula batur-batur ayeuna oke bos lain nepi ka asa reungit maneh baju baru bos nya baju weteuh nuhun baju weteuh gudan nuansa Idul Fitri lho sakan tenan we abdi minal aidin wal faidin mohon maaf lahir batin ta eta mah teh pada sarua hampura kau lagi ya pejaan siap bos punten ka pangeran Gusti bra batur salamun Baraya sadesa kumpul awehan nepi ka kitu aing kena gunung bae dekadi jadi wo gitu ya karo bos Asep Balon di Majalaya ketemu lagi mangsa lebaran mangsa Syawal taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum yo apa kabar mani orang mana mani imah di mana ning hareup ka mana nah mani ngontrak atawa henteu lamun mani ngontrak sabaraha cicilanana nah kontrakan maneh wasena di jero atawa di luar aneh anjing sedeh meni hotelan teh kana privasi batur hirup teh yo aku mah hanya nanya ka maneh nah maneh make jeung marah-marah ganeng matak naon kali teh unduk-uluk salah atau sajabana lain ngomongkeun aing rek ngontrak rek henteu kumaha aing we sia
Yo galak yo. Jangan marah-marah. Kita bersahabat. Yo nyanggakeun sembapa ngabaktos kahunyuk dunungan. Diterima. Aya naon? Diuk. Mending ngajenggut buuk yo. Hatur kenyematos. Hatur kenyematos ujung-ujungan. Ya ji. Teu bentes yo, gede jiga tamu su. Tapi ngomong teu bentes, nah pikageuleur gandeng. Naon maksudna? Hatur kenyematos. Ngahaturkeun sembah pangabaktos Gusti. Oh, diterima. Naon? Hayaon. Aya naon? Ke lanan diuk aja. Dapat tuah. Amang. Amang. Sager. Amang. Cager yo. Bibir maneh kunaon? Jika nak kaseureut engang. Aing ulunan. Oh, turunan. Ti indung maneh aing. Ti bapa maneh meureun aing. Ti aki aing. Ti saha? Ti atangga. Enak turun di tetangga sia. Kuna ge ti indung ti bapa, apa indung aing alingkuh jeung atangga. Jadi we apa uing teh atangga. Oh. Keke dat tahun kamari mah bentes ya teh nah ayeuna henteu. Ulang teh keur euling. Keur euling. Oh gering. Ulang teh keur uasa teh ulang teh teu amat. Teu tamatna. Oban nu karasa ulang teh alingkuk di umah. Ulu maneh meuni kaulang teh olongok-olongok. Jika ongok mah nya. Ngalongok meureun maksudna mah. Nah alongok, ongok-ongok kaulang teh. Ai maneh mah kaulang teh mun ungkel utuhna teh injeung uit injeung ku aing isok diele ai maneh aing keur ngalingkuk di mah kitu. Bok teh. Tong bari nyarekan sapi atuh sia. Kalau meneh teh nyaho lamun nyaho mah dilongok ku aing. Di mana rumah sakit mana? Eta di Ngapalna. Oh di Raja Singa. Ngapalna. Aja Singa mah tuh si itu tuh. Teu yo, can beuna. Geuleuh pisan boga penyakit Raja Singa. Abdi mah kajen kene Raja Namrud yo gandeng sia. Nih, jeung kacamata bolong sabeula nih. Min sabeula yo. Ampun. Itu ulang teh. Nya teuing atuh sia teh. Nu matak teh oge pingkeun maneh teh heug WA atawa SMS. Kupan diual HP-nya. Oh. Lain emang ini gering naon? Lang. Atuk. Nah, tuh lagi batuk maka jeung diopna mah lain atuk ohok-ohok lain. Naon bete Atuk tikus ruk aing. Atuk atabrak truk si anjing ya teh. Aing. Heuh kumaha keluhanana kumaha? Ulang teh geuning omong alelo. Leungeun engkong. Suku teu bisa eumpang. Ngomong balelo leungeun kengkong suku teu bisa leumpang.
Atuk. Setruk dah. Alhamdulillah. Aneh. Nya teuing. Setruk itu nya ulang teh atuk, ulang teh. Teu bisa omong, ajikan hayang dielahkeun. Da teu dipangusahakeun ku ulangna. Untungna teh usahana teh galeulis cak. Alodas. Sia teh meuni bangornya ge kekayaan kitu, heuda ka tempo itu. Oi mah ulang teh resep teh nempo awe galeulis teh usia uji. Kulis pokoknya mah oge. Nya teuing. Makaning mah teh pan baheula teh sok jadi penyanyi heuh. Nah, sok jadi vokalis. Da umaha deui Komo geuning maneh mah baheula nih sok resep aing ngadengikeun lagu barudak ning baheula. Anu mana nih anu jaleuleja. Tulak tuja emen go. Ada isa eneh ayeuna oge. Da teu bentes meureun sok bisa ulang mah. Asa ati ade anehna. Jeung asar. Sok jaleuleja. Alulu teu bentes nu penting mah artieunnya batul mah. Tulak tuja eman gok. Tulak kujang maman. Jang maman kacokot ge. Seureuh leuweung bae. Janji. Ucing katinggang song-songek. Ucing katinggang song-songek. Mungah. Nah alunya. Karunya naon? Mun ucing ditinggang ku ong-ong olaka obok sia teh. Goblok sia mah. Ulah di atas ku ong-ong mending ti tu situ tuh. Keur mah oleng atut. Yona jadi marah-marah ka abdi. Abdi mah teu ngiluan. Abdi mah ukur cacing, maneh mah mengembangkan bakat, sanajan bakat kugutukan. Keuleuheun teuing ceuk aing gandeng-gandeng. Maneh ulang alak-alak bisi atuh cala ulang. Anjing jama di bejaan pulang teh nepi ka itu-ituna hayang teh bete maneh mah. Anjing tu cunguk anjing salu. Cari amit anjing ja utunguk euy. Antak pilu itu anjing tu. Sia teh. Ngatur ka si Bapak batos ini. Syeta diterima ku Allah. Aya naon teh? Aya hal-hal tepikeun ngeunaan. Anjing teh. Apa punten. Batak naon leug rada launan ngomong teh sia. Siap. Abdi di sektor keamanan. Saha-saha anu ngaganggu kalungan. Paehan ku abdi. Wadir. Sarawadina. Ai sora bodi nepi ka kasilep ku sora manehna. Goblok si teh. Anjing jate. Jaga maneh. Beujeuh. Ka mana wae maneh aya we ngarem di imah. Sia. Diuk. Siap. Ampun. Naon? Ai diuk beke si anjing. Jengke beureuh teh meureun. Aduh, ampun.
ngahaturkeun semua pangabaktos Terima. dan Diterima. maksudnya Diterima sia. mun naon cenah ongko Sia diterima dan diterima. da geus teu hujan deui si keneh ngecerak maena mah geus halodo alhamdulillah urang teh dieu ngumpulkeun hampuranya euy urang minal aidin wal faidin hampura lahir batin euy hampura tu anjing teh hampura nepi ka kitu ya pasya jeung batur ulah leuwih ti 3 poe lamun urang hade jelema minta hampura ngan leuwih hade nu ngahampura dewek minta hampura sila Di hampura Allah make jeung hayang THR sagala disangka jelema kaya teu gablek sami teu gablekna oge jeung maneh weh cager moe agoy agoy karunya teuy dahar naon anjing ieu teh omong teh ka mana Allah goblok engke dibedahan we urang boga lubang di Bapak Tono Bapak Hajat 4 beres opat lain genep opat urang pais engke sia mah dipais lain dipiceun goblok atuh sarua we jeung salah kitu lubang ngunah teh hayang beuki syah lubang lauk lain lubang kewanitaan nah nu ngomong kitu saha anjing kawana karep wae tong jorang teu kenging seueur murang kali urang teh lubang teh dipais make surawu make cengeng bawang beureum teu make oli rem bawang beureum cing balik atuh sia teh sembayang ku hayang ngeunah nya gusinya tuh tah kitu urang teh alhamdulillah kamari mudi ke urang bisa mudi syukur sia mah gede nepungan pamajikan indung pamajikan ini barudak teh karek boga budak teh 2 jauh 2 lain genep loba-loba teuing di kabeh uing mah 2 nu hiji meureun karek lebet SD tah nu kadua mah geus tamat SMA sia dibalik anjing para pisan nu hiji meureun SMA nu hiji deui nu kadua karek asup SD sia mah sajodo awewe jeung lalaki sama saja nyaho maneh mah hese teu boga anak banji tong sok itu teuing teh insyaallah Gusti upami abdi kapayuna aya milik jeung rejeki mah abdi rek nanggap pencak silat udah teu nyambung si anjing teh da diuk diuk astagfirullahaladzim naon aja teu nangga kaing kenging make jeung ngajak merkosa kaing abongkeuna di daerah tinggi sia teh nah saha nu merkosa teu kenging dosa saha da ingat teu ngomong kitu kan teu ngomong kitu waduh itu kan ini sia beuki ka kolot aduh anjing ulah sanajan deket walungan oge ulah nepi ka merkosa nini
ya dengekeun lalaki mau wenang teu hiji dua teu dua tilu teu tilu opat eta oge mun aya izin tinu hiji lamun eueuh izin hiji ge pan teu beak urang teh hargaan bangsa hargaan derajat wanita heueuh saha nu ngomong kitu daeng mah henteu astagfirullahaladzim tah ieu jauh tina agama teh eueuh imanan ye ulah memaksa kawin teh ketepok kopea ye heh kudu iman jeung takwa kanu kawasa tah nu matak deket kiai bapak ustad bapak ajengan eta teh pewaris nabi deket aja saur bapak ulama oge cenah ye panghandena ibadah teh diantarana teh salat